diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sayyana kahirupan dunia mah eueuh deui wati heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah orang raja, jadilah orang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia, ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga. Rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Orang usaha kabeli mobil, kabeli imah, boga mobil, boga imah, paeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil teu milu ka kuburan, imah teu milu ka kuburan. Tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, ieulah Al-Qur'an. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masyaallah. Sebab ruh urang suci. Mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang. Ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh thariqah nu kurang kuari keur dihawalan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu we. Manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana. Sebab awalannya na teu dahar teu nginum 40 poe kuat. 40 poe 40 peuting teu dahar teu nginum teu dibere kuat, masyaallah. Coba Haji Pendi. Sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh. Selesai, beres, mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan, ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae, jadilah wali Allah. Masya Allah.